Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana sampurasun Rampes, Yang enjing. kumaha daramang sadayana. alhamdulillah Alhamdulillah, pangestu. pangestu, Bu. Mudah-mudahan orang sadaya dina kaayaan sehat walafiat. Tong hilap oge nerapkeun protokol kesehatan ya dina kaayaan pandemi sapertos ayeuna. Naon wae 5M teh? Cik aya naon wae kanggo 5M? Memakai masker, Bu. Pakai masker, Bu. Menjaga jarak, Tangan. Cuci tangan, menjaga jarak. Jantan memakai masker, mencuci tangan, cenah ge teras aya menjaga jarak, oge hindari kerumunan, jantan saterakhir mengurangi mobilisasi. Ya, sateuacan dikawitan karena pengajaran dinten ayeuna aya saena urang ngadoa heula sasarengan. Mangga aya bade nu ieuna kanggo mimpin doa. Lukas, mangga Lukas kanggo pimpin doa. Mohon, Bu, mangga. Hayu rencangan sateuacan urang ngawitan diajar, urang ngadoa dina manahna sewang-sewangan, ngadoa di kawitan. Rengse, mangga Bu dilajengkeun. Atur nuhun. Ya, sateuacan ngawitan kana materi salajengna, minggon kamari kan urang sadaya nembe ngarengsekeun pangajaran katilu nyaeta ngeunaan sisindiran aya nu emut keneh. Naon sisindiran? Emut, Bu. Bangun cangkang eusi, Bu. Mohon, aya cangkang sareng eusi nya aya sabariji cenah sisindiran teh? Aya 3, Bu. Tilu, Bu. Ya, mohon hatur nuhun. Lajeng orang dibahas karena materi nu salajengna wae nyaeta ngeunaan materi artikel. Sateuacan anu kantos terang naon ari materi artikel teh? Anu sok aya dina Mohon, eta sok aya dina majalah atanapi koran. Ya, sateuacanna urang ngaoskeun heula ngeunaan kompetisi dasar sareng tujuanana. Sakedap. Ya, tos aya ieuna share screen-na. aya, Bu. Ya. Kanggo dinten ayeuna bahasana opat eta kompetisi dasar nu kadua tujuan pangajaran oge contoh teks sareng materi artikel. Kompetensi dasar anu kahiji nyaeta memahami dan mengidentifikasi struktur teks dan aspek kebahasaan artikel tentang seni budaya Sunda. Anu kaduana menyajikan dan menanggapi artikel bertema seni budaya Sunda dengan memperhatikan fungsi sosial serta struktur dan aspek kebahasaan. Ya, tujuan dina diajarna artikel orang dinten ayeuna aya 5 nyaeta nu kahiji ngajelaskeun isi teks artikel seni budaya Sunda, nu kadua nyebutkeun ciri-ciri teks artikel seni budaya Sunda, anu katilu nunjukkeun paragraf bubuka artikel seni budaya Sunda, anu kaopat nunjukkeun paragraf eusi artikel seni budaya Sunda, anu kalima nunjukkeun paragraf panutup artikel seni budaya Sunda. Lajeng orang ninggal heula contona tina teks artikel. Jadi ya contoh teks artikel aya nu bade pangmacakeun atawa pangmaoskeun ya. Di, Bu, hoyong aja. Mangga. Carita pantun. Carita Sunda Buhun sok dipagelarkeun kalawan dipirik make kacapi. Jalma anu ngagelarkeun carita pantun disebutna tukang pantun atawa juru pantun. Umumna umurna geus kolot sarta loba di antarana nu lolong. Ayeuna mah kesenian pantun teh geus meh film. Juru pantun loba nu geus pangsiut tina profesina. Tangna kitu lantaran ayeuna mah geus langka anu nanggap. Sanajan kitu aya keneh juru pantun anu ngeureuyeuh.
Genteng-genteng ulah potong cenah setahun sekali mah aya kene anu sok manggung. Utamana dina acara ngaruat imah, ngaruat lembur, sarta dina hese panen. Di tahun 50-an kaditu mah, kesenian pantun teh karasa tur katembong majuna. Mangsa harita mah kacida dipikaresepna ku masyarakat patani di padesaan. Harita pantun raket patalina jeung tata kahirupan urang lembur. Juru pantun boga kalungguhan minangka juru panerang di masyarakat. Mesarua jeung kalungguhan dalang wayang golek dina zaman ayeuna. Nu matak juru pantun mah kudu jaman nu ngawasa kaparigelan jeung miboga anu jembar. Pantun teh hiji wangun kesenian ditinggal karuhun urang. Beda jeung kesenian liana anu jadi lulugu dina pantun nyaeta karya sastrana anu mangrupa leunjeuran lalakon atawa carita. Lalakon anu turun-tumurun nepi ka kiwari dina wujud lisan. Hanjakal ku generasi kiwari mah kurang dipikaresep lantaran meureun karasana geus tinggalin zaman, henteu nyaritakeun kaayaan zaman kiwari. Padahal carita pantun teh pituin milik orang Sunda. Ya, hatur nuhun Deli. Ya, kanggo anu sanesna ieu bacaanana leuwih lengkepna aya dina LKPD anu kin di kintun dina WA group mangga eta tiasa didiskusikeun kanggo ngajelaskeun eusi teks artikelna. Lajeng kana materi ngeunaan artikel. Artikel teh tulisan atawa karangan basa lancaran anu eusina teh ngaguar, medar, ngabahas atau ngadadarkeun hiji hal anu dianggap penting oge aktual atawa anyar. Ngagunakeun katerangan-terangan nepi ka bubuk leutikna. Ya, anu dipalar sangkan anu maca meunang katerangan ngeunaan hiji perkara janten ngainformasikeun. Bekituna pedaranana teh kudu puguh entep seureuna ke strukturna atanapi sistematikana teras seureah ngawincik ngagunakeun wanda basa sahinasna sarta ngagunakeun istilah-istilah anu tos maneh. Ciri-ciri artikel aya 7 di dieu anu hiji tulisanana teh kedah singget, padet, jelas sarta pedarana lengkap jeung tuntas. Jadi teu kedah seueur-seueur teuing pami ngadamel artikel mah. Da sanes novel. Terus sifatna faktual. Saluyu jeung data-data ti ahli atau pangarang atawa data hasil panalungtikan. Anu katilu sumberna tina fakta nu aya. Yanten pami artikel mah sanes hoax ya kedah dumasar kana fakta. Hasil tulisan oge kudu original, sanes copywriting. Nu kalima perkara nu pedar kudu hal-hal nu penting tur aya mangfaatna keur nu maca. Bisa disaluyukeun keur kaayaan nu maca. Terus nu kagenep eusina bisa mangrupa biografi tokoh, carita lalampahan, argumentasi, kejadian atau fakta liana. Janten pami artikel mah tema atau jejerna bisa naon wae, sosial, budaya, atanapi kesenian jeung sajagina. Anu janten ciri utama artikel di dieu nyaeta dimuat dina koran atau majalah. Pami ayeuna mah meureun tos zaman digital kieu mah aya oge dina internet seueur nya artikel Sunda teh. Terus tujuan dina nulis artikel di dieu aya 7. Muka hiji pikeun nugas, contohna pami siswa dititah pikeun nulis artikel. Nu kadua pikeun informasi nyaeta mere informasi kanu maca ngeunaan hiji hal. Terus aya persuasi nyaeta dari hal nu eusina ngajak atau mangaruhan nu maca. Sedangkan bisa ngalakuan hiji hal eta. Anu kaopat entertainment pikeun ngahibur nu maca. Nu kalima eksistensi pikeun eksistensi diri, menunjukkan diri. Nu nulis kanu maca. Nu kagenep eta kreatif pikeun nepikeun hiji ide. Nu katujuh ngarengsekeun masalah. Pikeun mantuan pamaca ngarengsekeun masalah nu disanghareupan. Dugi dieu anu bade ditaroskeun. Atas kagambar naon ari artikel teh? Atas Bu. Mangga eta kan LKPD-na di-share dina WA group. Hidup tiasa diskusi dina grupna kanggo ngarengsekeun LKPD-na. Oge kanggo evaluasi
materi artikel hidup biasa scan barcode ieu tanapi klik linkna kanggo evaluasina. Begininya anu bae taroskeun. Saya Bu. Ya. Pami LKPD tiasa dikintumkeun kana drive atanapi kana email. Pami anu atos tiasa difotokeun. Pami evaluasi mah tos langsung di dinya nilainya. Sakitu wae kanggo dinten ayeuna. Di lajeng deui kanggo minggon payun urang ngajeng kana paragraf atanapi kalimat utama jeung kalimat penjelas oge ngeunaan rarangken barungkaan. Ya dugi dieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.